Sitatu asya'a tuhbitul a'mal genep pagawean atau genep perkara anu mantap nalebur kana amal hati tegesna dina nalika jalmi kasipatan genep perkara ieu kahadean anu digawena bakal sehat. Nu kahiji al-istighal bi uyubil khalqi kamari sibuk atau pikakul kumuruskeun kaanggan atau pikakurangan batu hingga poho karena kesalahan jeung kakurangan diri. Ngitung karena kesalahan batul tanpa ngitung karena kesalahan diri. Sedangkan dititah nama hasibu angkusaka nu kudu dihitung teh dari ulang hitung diri batu disabaraha amal digawe diri perintah digawe diri disabaraha hiji panarek digawe diri nu kadua memantap niatkeun amal teh qaswatul qalbi teras hati dina nalika hati manusia teras itu nimbulkeun kana batorul haq nolak benar cacaan nu dibikeun atanapi pituduh agama nu diibaratkeun kana cai atanapi kana benda sejen nu ngetrokan kana hatena madaekeun muka sedangkan pedawa Gusti Allah dina nalika jalmi rek dibere hidayah rek dibere pituduh kana benar yashrah sadrahu lil Islam bakal terbuka bakal lapang hatena pikeun asupna agama asupna Islam. Tadina nalika hate manusia qaswah telas maka pituduh agama wadai asup kana hate dina nalika hate terasup kecacaan agama nu timbul bakal setan menyicingan kana hate sedangkan hati jadi pemimpin awal al-qalbu malik idza sholahat sholaha sa'ir jasadi wa idza fasadat fasada sa'ir jasadi hati te awal hati te rajin idza sholahat sholaha jasadi mun beres hate
bakal beres sasesakan anggota jasad. Wa idza fasada sa'iru jasad. Lamun serusak hate maka rusak sasesakan jasad. Numawi di Kanjeng Rasul diwanti-wanti dina hadisna ku penting-pentingna hate. Penting-pentingna ngeusian hate ku kaimanan bisi hate teas. Duika diwanti-wanti ku Kanjeng Rasul as-sadiqul masduqu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu 'alaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu ala wa hiyal qalb. Ingat dina hate manusia aya sakumpal daging. Idza salahat salaha sa'iru jasad sa'iru idza salahat salaha sa'iru amali beres hate bakal beres amal anu sejenna. Jadi tong ngarepkeun kahadean ti jalma goreng hate. Tong ngarepkeun kahadean ti jalma anu telas hate. Tong ngarepkeun kahadean ti jalma anu rusak hatena wa idza fasada sahil amal. Jeung dina nalika rusak hatena bakal rusak sasesatna pagawe. Sababna hate teh akal. Nah akal teh di lain di dieu mah otak kembali. Di dieu akal. Definisi akal ge sirrun ruhani tudroku bihi nafsal ulumad daruriyah wa daruriyah wa mahalluhu fil qalbi wa nuruhu fid dimaghi wa awwal kamalihil qulub. Itu patokan sirrun ruhani, sir rahasia bangsa rohani. Tudroku bihi nafsal ulumad daruriyah wa nadhariyah, dipakihkeun baik kanyamu daruri atau kanyamu an-nadhari sifatna butuh badrul fitrah, ngerahkeun pamikiran. Mahalluhu fil qalbi tempatna akal teh dina hate. Wa nuruhu fid dimaghi, cahaya akal disalurkeun kana otak. Jadi lain ti dieu hati, tapi tina akal kana otak, lain tina otak kana akal. Nu diasupkeun kana hate naon ladan kamera. Kamera naon? Panon, sepil. Itu kamera. Nah dina nalika kitu bakal jadi dandanan dina hate jalma nu beres kana pagawean. Bakal jadi kagorengan dina jalma goreng hatena kana pagaweanan. Nukatilu hubbud dunya, cinta teuing kana dunya, nepi ka poho rek ka mana neraka. Tegasna nepi ka poho akhirat. Eta nukatilu. Bagian kaopat, opat. Wa qillatul haya. Leutik kamera. Kamu baru ngimpi mana? Leutik kamera. Jadi harus besar kemaluan. Kudu gede KRH. Ada gede KRH itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu besar kemaluan. Nah, sabab kudu gede KRH.
Kanjeng Rasul ngadawu al-haya wal iman kulina jami'a idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-asal, bahwa kaeran dan keimanan teh rufi'a jami'a babarengan banan bareng kulina jami'a al-haya wal iman kulina jami'a dibarengkeun terus ketika gede iman gede kaya idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar dina nalika leungit salah saeuna bakal leungit nu hiji deui dina nalika leungit keimanan bakal leungit ka isin dina nalika leungit ka isin bakal leungit keimanan ibarat api jeung gula, satu komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila komponen yang satu tidak ada, maka komponen yang lain tidak ada. Kurina jaga. Baik kilatul hayang leutik kaera itu meakeun kana amal. Kamu bari geus eueuh kaera mah. Eueuh kaera. Model zaman kibari. Seukaluwitan kaisi. Awewe ucipur geus darangan model zaman jahiliyah. Eueuh kaera. Make bujali temong-temong nyala lagi atur alatan terutama istri sababna istri masa dayana lantaran membentengi istri teh kalau hayat al-hayat gede na kaera itu membentengi namun sababna pamudat mah diberi nafsu ke hiji tekananana istri mah diberi tekanan nafsu ke 10 lamun tina 10 awewe mah salapan lalaki hiji jadi dina nalika istri leungit ka isina leuwih dibanding lalaki kawannya mantap ulah no kalima watulul amal panjang angan-angan ngengke kana amal ayo atuh gerak deui salat kewe dina kira-kira sagala tebeuki nya ae sagala tebeuki mah teu leuh lamun pika make kumaha lamun umur teu nepi ka dagang sepancakaki jeung nu maha suci tina bener ting sok kolot umur amin begitu tulama panjang angan-angan panjang lamunan mengke-mengke kenapa da sugan rek di alam dunia rek lila keneh kontrak umur teh mantap kita salat ke wela sekolah teh namun kumurah teh rek puas-puaskeun hirup teh pada loba mau murah teh sareng ngalaksanakeun kawajiban mantap dewan-dewan gede bian bidun ya mustawa Yaman itu naya ustaz boleh jangan
tumpul ku dunya qad gharrahu tulul amal. Nyata geus nipu ka jalma tulul amal, mengke-mengke panjang angan-angan. Qad gharrahu awalam biasa fi qoklati atawa teu-teu hirup dina gua lepo poho kana jati dirina reka mana urang dalai rek cicing di dunia pibakaleun teteangan ke dunia hanya sakur mazra'atul akhirat dunia hanya sakur kenal kepelakan pibakaleun ke di akhirat kehidupan anu sabenerna mah kehidupan akhirat mentak kade hirup ayeuna teh lain neangan bekal bae tapi neangan keur bekal hirup nungke da keur bekal bae masa 10 juta ge lah mahi sudah 7na mah si sawah lega bekal bae berbekal naon teh akan berbekal hirup nungke dan dunia mah hanya satu ke tempat melakna panena iraha teh naon bakal panena kumaha dipelakna kiwat may yajrul khairan yahsun salam wa may yajrul syarran yahsun nadam sajaman kiwari melangkah jaga di akhirat bakal panen kabagjahan kehadiran deui wa may yajru syarran yahsun nadama nu kiwari melangkah gorengan bakal panen ke di akhirat kana langsaan nu daya untungna dunya mah mun bunga sementara ngadaguan susah mun keur susah sementara ngadaguan isuk datang ka rumah bingung sementara ngadaguan datang ka bagjaan tapi di akhirat dina nalika menang susah bakal susah salira piraku rek muda kan sementara ninggalkeun anu salira mantap dina surah Ar-Rahman kudu jawab kita kos jama-jama bae ngatakan rek kamarana atuh maneh teh ieu teh kamarana dalam menghirup tungtungna maot malah teu kudu bangga-bangga lamun nepi ka maot geus bewa leuset-leusan moal bangga teu bangga-bangga amal geus we kaya kita dina geus maot mah geus kalau belum jadi pemikiran sabar maut bakal dihirup gede dina qabduh katilu jeung qabduh kaopat dina kan hiji hadis dina rentetan ta'alluq muratab dengan sifat qudratul kiwari kakarek aya dina qabduh kadua cicing urang teh ayeuna kakarek dua tempat hiji baheula cicing di alam arwah dina qabduh kahiji ayeuna cicing di alam dunya dina qabduh kadua moal cicing engke bakal kumpul di dina qabduh katilu di alam barzakh bakal kumpul di dina qabduh kaopat di alam akhirat mulangkeun kaya kitu jadi kakarek lalakon sakeun kita banyak kene kali nu kagenna mantap meakeun amal teh wa dzulmun la yantahi zalim anu teu ngaweuh insafna ieu teh jika berada insaf jika demikian macam teh bae dia tidak mau memperbaiki diri terus we aya peribahasa kagok aing mah geus kagok edan geus sampai ka engke dulu layan atau benar perkara